sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogeun bal kana tembok bledug bledag deui ka urang. Jadi syukur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang. Contona teuing beureunan ku si gareng basa kamari basa dina muludan kumaha si gareng kan da si gareng mah percayaan keneh geuning oh ari manehna mah bener pusaka keris mah heula teh di mandian cak-celak dikosok dikecelakeun ngeuna cisoca bapa atunya heueuh da panyakit meureun mah keris kotor komo baheulana meureunnan ngaran-ngaran keris keur maehan batur diracun heula ayeuna dicak-celakeun ngeuna panon untung teu lolong deh nah eta loba mitos kitu teh jelema baheula kitu sote da ayeuna mah geus zaman kemajuan zaman canggih zaman kemajuan atuh teu kudu kitu dokter we nya bener kan ada pikiran oge meureun kudu modern urang teh hirup teh kudu adaptasi jeung apresiasi atuh pugu kudu ningkat informasi geus loba ayeuna mah boh media cita elektronik boh media citak geus nyebar ya ku teu meunang beja bener nya asal urangna we leukeun urang ieu loba animisme dina zaman modern ieu oh nyetak kitu burung kasih dawala kade kitu nya sok atuh Kang urang hiburan ieu ngahibur panganten. Ayeuna panganten dihibur cenah ku wayang golek. Anjing. Pan wengi enjing mah ngahibur anjeun ngawayang kulit. Sae. Urang doakeun ku urang cina dina kakiatan. Amin. Lahirna batinna heuh. Kaderna. Gitu dah. Alah, sok ah. Sok jang wani. Dari mana? Pucuk tingirang. Bieu teh kan nutukeun di sagong deui. Lagu dewe ke apa? Lagu pupuleunna beuh. Nyata atuh geus teu nyaho di meunah bangsa urang. Geus eurasaan we kan. Paingan teu dihargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan. Paingan. Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Ada bener. Tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. Bener. Ulah wakan nyalahkeun batur. Barah batur gini kan. Ihdina siratal mustaqim. Naon teh Kang? Eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah. Moho. Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling silakat teh ulah nyalakeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia. Paingan ka Bacilaka atuh. Ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus. Ditulisan dina togong truk utamakan selamat dina togong truk nyelap teman. Ai supirna balanga mah ngarti kusruk. Anger cilaka. Eta utamakan selamat memilu nongeng deui. Da ai Allah mah maha dina sagalana maha adil. Kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge. Bener. Contona urang boga balong. Kumaha? Wur weh eta para lauk teh dikabalongkeun. Ta anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas. Mujair milungakan. Impun milungakan. Kaburui-burui kakeuyeub-keuyeub milungakan. Heeh. Bener. Orai kadut oge milungakan. Ngilu. Malah nu diparaban ku urang teh ta orai kadut teh ngahakan deui tah kanu diparaban ku urang. Bener. Kabeh milungakan. Tapi di mana dibedahkeun engke. Kumaha? Dipisahkeun pan kun bogana tah ieu mah meureun lauk emas. Simpen ge di ditu tuh. Ieu lauk emas alihkeun ka dieu. Tah ieu mah mujair. Tah ieu mah orai kadut di podaran tah mah. Atawa ieu mah keuyeub. Tah ieu mah keuyeub. Tah dikitu sia. Sok. Akhir tina pagawean teh. Bener kan? Nya. Ai rajaki mah ngilu dahar. Milu di dunia mah dahar kabeh oge. Boro-boro
kitu sesat. Nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejak ke di akhir. Ulah dipek-prek ke di akhir. Hah? Ti ayeuna kocorkeun deui tah rejeki teh lamun urang meunang rejeki sok jakatan 2,5%. Saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamimpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan. Bersihan heula. Kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina eta anak jeung pamajikan teh teu diracun. Disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i. Ari lalaki teh pamimpin ti eta awewe. Tuh nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal. Bener kan. Saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu. Ka dulur ka tetangga. Saeusna ka dulur tuluy tatangga. Saeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah. Ka masjid mah nya Bara main mah. mana moal rugi geus. Salamet teh nu aya. Sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogkeun bal kana temok. Bledug bledag deui ka urang. Jadi syukur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang. Contona Makan. urang keur cicing di sisi jalan. Cing. Aya jelema nu ngaliwat. Ceuk urang teh kemana goblok? Kumat teh mana? Lain di teh mah tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang. Eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jek we kana beungeut urang. Tak goblok nu tadi teh balik deui teh kana suka ngiring. Teu jaga-jaga teuing. Si orang kumaha ama perbuatan. Cek pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui, bakal kasamper deui. Hah? Bener. Nu mata kumaha atuh carana? Qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Ulah. Aya eta kan. Ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas. Panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema. Tuh, Pang nuliskeun teh Kang Wani. pek pikir. Perlu dicatat ayeuna sila lain gamelan dalang. Silaing mah kari ini tungku bari ini di mobilan. Mobilan kira modal. Teu mikiran modal sia mah. Kari ini ti mah teh. Bere dahar kudu hajat ayeuna aing niga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro. Ngomong gitu. Si orang geus teu Ngawiwirang batur sia teh. si orang geus teu bisa dibanyolan. Menggorengkan ke sesama hirup. Ulah kitu pinggan doa. Moal Jangan menjatuhkan nama baik saya. moal sekali-kali deui ya nama ari sugan teh moal ngamak tadi namanya. Itu ngambek aing mah ngabejaan. Di dunya mah saling wasiatan. Mapatahan. Sabab ciri na manusia cek Allah. Pangandikan Allah. Ciri na manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan. Tak eta ciri na manusia. Tah lamun teu kitu rametuk. Bayangkeun ku sia derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk ku Allah. Bongan saha? Bongan urang kene. Bongan bangkong kacai teu dimanikeun. Bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun. Nya Bener. bangkong di kokorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Tuh dengekeun pepatah kolot. Karasa bener aya nama cek. Da sabenerna mah euy unga-unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina. Boga ciri nu mandiri. Boga ciri nu mandiri, boga budayana. Masing-masing. Nya Bener. paseasa teh jelema kulantaran beda bahasa.
Oh beda bahasanya kan. Contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Bahasa daerah. Ari uyah bahasa naon teh? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda aya garam. Bahasa Indonesia. Tah di lemur aya nu teu apal, hiji awewe teu apal kana bahasa Indonesia. Da kurang gaul teh TV radio gitu boga. Kurung batok. Masak tanitah ka anakna. Cing kuat. Ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digawean di Jakarta. Oh, itu koboisi. Ma, ini pasakan pakai garam. Ulah ujang besi bapak sia teu beukieun mending pakai uyah. Padahal eta kene Padahal garam jeung uyah teh eta kene eta kene. Eta di lingkungan keluarga. di lingkungan keluarga apa naya kene nu belenggu. Hitungan keluarga geus bekia-kia. Berapa kurang copot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang copot barangna da barangna mah sarua. Eta kene. Kumaha Kang? Malik Yaumidin. Maksudna Sing sok hartikeun. Malik Yaumidin. Nu ngaratuan di poe A Akhir. atawa nu ngarajaan di poe A Akhir. Malik Yaumidin teh. Teh hartina teh kitu. Raja. Di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi kayakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Ai Prabu kasaha? Karaja. Karaja. Hah? Karaja Prabu. Da Siliwangi mah eta mah pagawean, silih seungitan, silih pajukeun teuing saha ngaranna mah. Gelar. Gelar. Jadi ai Prabu kasaha? Karaja. Karaja. Ayeuna Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir. Hah? Ai memeh Malik Yaumidin naon? Iya, kana bodoh. Ah, teu bisa, lain. Memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani Rohim. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumidin. Ai Ar-Rahmanir Rahim naon hartina? Cek Akang. Welas jeung Asih. welas jeung Asih. ai moto Siliwangi naon? Welas asih. Sili asa, sili asuh, sili Asih. gini kata barangna mah anger eta. Beda Bahasana nu beda teh. beda sebutan. Dina bahasa gimana beda teh. Pek jelema anu sili asa, sili asuh, sili asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Maksudna Kumaha ceuk Prabu Siliwangi lamun hayang panggih jeung aing ya. di mana jelema geus sili asa, sili asuh, sili asih tangaing aya di dinya. Hari ieu gerbeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah. Hayang daweganna kan. Tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Wangi. Nyaahan deudeuhan ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Si ngancik dina diri. Sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna. Oh, bener. Brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah. Ceuk urang Arabna teuing. Cek urang Sunda. Ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung sote. Ai ceuk urang Inggris Teuing. Buat teuing cek urang Inggris mah ku. barangna mah eta kene euy. Kunaon make pasea? Sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa, anu pinuh ku manusia, anu beda-beda bangsa, aya nu saruana. Oh, eta. Naon rasa? Pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha? Asin. Pasti asin pasti. Pasti. Aya urang Irian. Ieu mah urang Afrika we panggoreng patutna. Ya asin meureun. Asin sarua. Asin. Aya gula. Amis. Tuh. Nu matak alo ngayakeun manusia di alam dunia aya nu rekep deng-deng papak sarua. Sajajar pajajaran disebutna. Oh, eta rasa teh. Sarua. Cokot mah sarua na we atuh. Ulah perbedaan ya kan. Ulah dina soal perbedaanana.
persamaan anak ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung pada eta kene sesebutan ada mah pada eta kene malah ceuk anekdotna ieu mah ceuk anekdotna hah naon cek aneh cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung aya anu baru leh harita teh percaya cenah dijahit we marukana geus asak tak anu geus asak mah urang Sunda hideung teuing teu nya sawo mateng disebutna ge tuh jadi pegek teuing teu mancung teuing teu tak nu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing tak eta teh tong diaku urang Sunda aduh ampun tahajud nya bener Kang yang bejakin ke padada aduh ampun tah kitu euy jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate bersih bersihan hati orang bersihan baju gitu tanya bener Kang kudu bersih dewek mah kitu sote ngabejaane kasih lain ngelingan jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seri wungkul tapi kudu nambahan ilmu sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi aja bawaeun balik cek orang tuh tak ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak bahan pikiran bahan pikiran neun pikeun kasalamatan urang tilunya ayeuna kuluantaran dina agama we ku beda-bedana geura sok sanajan bari saagama beda-beda aliran ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju karena maksud tujuan pemerintah jeung rek ngaberontak nu mata kadulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya kadek jiga manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh susulumputan sing dicuriga ku urang kudu aya curiga kudu bisi ieu mah bisi kajadian cara nu geus-geus bisi jadi mamala ka urang-urang kene jadi tamu teh wajib lapor teh di dinya 1 kali 20 jam nah 24 jam teh wajib lapor kudu diketahui bae dicerekan pege kudu mancung mah bener Kang waspada sabenerna mah lamun boga salaki kasih eta musibah awak disebut musibah musibah da jelema mah urang itu tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema nu model kitu wah eta mah kapereumpeunnan sarua jeung boga salaki kajarikeun nya meureun eta mah ngawayahnakeun maneh keuna cenah meureun hitung-hitung boga salaki ka nyiru kan sok nyeri abdi menukaran itu sekarang sok nyeri abdi nukaran itu sekarang milik tak kitu euy saya nya anu penting mah urang saling doakeun nya amin kitu teh euy saya ulah sakali-kali deui teh ngaheureyan deweknya mangga moal Kang eta isin ku Bapak Wahyu Effendi itu isin hiji kolot anu daek tutulung kanu butuh talang kanu susah teh eta anu tanpa pamrih isin ku Pak RT isin ku Pak RT Kang isin atuh ku Pak RT nya ku Eyang Atin pasir nasib ibu nenahnya naon pek siapa khawatir nasib ibu nenah
khawatir ku pemajikan dewek ku ngapoe nganukur ngejo maraban semah anu pegek. Alah ka seniman seniwati nu aya di dieu sok nya tingkatkeun kreativitas urang teh. Kreativitasna Kang. Nya dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun. Nya payah kaya kelengen depan urang teh. Kumaha carana saling pajukeun ka model dewek ayeuna? Maka Dewek mah mung narima murah ngadalang. nah hari Akang. Wah anu leutik deh kumaha payuna sok lamun dewek disarwakeun. Kira kebagianana Kang nya. Kabeh kabagean di sararea. Ame rata. Nya keun bae aing masa bulan 5 panggung oge. Asa anu 100 jutaan. Bener. Gitu. Duit gede. Pek nu 2,5 juta mah ka Pak Asep teruna. Balik ke wayang TBC. Lain ngawayang maneh mah sorangan ya 2,5 juta teh. Nge-MC-an. Gitu. Atina naon hirup mah. Mawe. Rupa-rupa cara hirup mah. Mudah-mudahan kapayun di sini tiasa tepang gede urang sarereanya. Amin Kang. Alah. Bisi dia sing pajeng dia. Menikah reung sorana. Mana di nuki aya sora doser?